واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا الباطن يا النور يا النور اللهم انا نسالك رحمة النبيين وحفظ رسولك يا الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحق والتقوى وجعلنا بالعافية برحمتك يا ارحم الراحمين. Hadirin jamaah bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas kebaikan Allah sadaya. Selain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan berkah ratibul atas berkah kumpulan Allah Subhanahu wa taala selalu orang sadaya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir batin, sehat wujud orang putra putri orang mantu orang inju sadaya mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang diberikan nikmat sehat Allah Subhanahu wa taala berkumpul seperti ini halal ilmi, itulah tanda orang pun kalau dibantu Gusti Allah taala nyata diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dinanya saat ngebahas masih kemari tentang kunut. Jadi kunut subuh, Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik li bima a'tait wa qini syarra ma qadait menang wa qini syarra ma qadait menang wa qini bi fadlika bi rahmatika juga boleh itu menang itu di dia kita pada sebenarnya wa qini syarra ma qadait itu minta Allah. Fa inna taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu mawalaik wa la ya'izzu man alaik tabaraka rabbana wa ta'ala fa alhamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aku nazilah kunut subuh anu kawarid kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul selalu ketika membacakan kunut subuh didinya ayeuna maca doa kunut subuh. Sekali asalnya apa alhamdulillah hari bareng mah. Di sarang-sarangan mah pengertiannya kalau nikmat dikeuna geus itu kaca rekor. Bersyukur jadi dibandingkan orang yang anu bisa mah bisa kurang. Alamun dibandingkan yang anu bisa mah bukan. Ibu dewa ibu subuh. Kawari dengan Rasul, tapi lamun doa kanjeng Rasul teh disebutna doa matur, doa kawari di kanjeng Rasul. Aya keterangan doa al-maghfur, doa maksur doa ayeuna anu selalu dibacakan ku kanjeng Rasul yakrifu abwabas sama ketika dibacakan doa maksud eta teh langit pintu langit dibuka. Pintu langit makanya langit aya pintuan teuing anu pokona mah aya kita pintu langit aya bener. Sudah kumaha pintu lah mana ada teh. Jadi ketika dibacakan doa mahfuz ad-du'a al-mahfuz ya alifu abwabas. Jadi dibuka pintu langit, artinya luar biasa nerobos doa ketika dibaca doa masuk ngan doa masuk temenang diganti doa masuk an awal di kanjeng Rasul selalu dibaca oleh Rasul Allahumma hdini hdini biman hadait wa abdi temenang ayat. Jadi suruh doa masuk Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inni as'aluka. Ini bahasana Rasul selalu membaca kecuali anu menang dirobat doa wa kunut. Doa kunut mah lamun urang salat sarangan atau di luar salat oge itu lamun urang sarangan macana Allahumma hdini biman hadait tadi teh. Tapi lamun urang berjamaah mah kieu yo urang rek maca doa kunut teu bisa deui bisa eta tanah teu naon.
Doa dipersilakan kepada ulang kebab sesuatu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina biman hadait wa afina. Itu Pak Haji nanti di Jakarta itu. Silakan doa dipersilakan dari Kiai dari Bogor. Itu salim radhiyallahu taala. Allahumma hdina biman hadait. Wah, hebat amat. Itu karena tapi bacanya itu pakai enak nunnya nun dhamir mutakalim al-ghaib. Jadi macam segera Allahumma hdina biman itu. Jadi pun nang dirobah yang tambah doa kunut mah kecuali doa nulian di doa kunut temenan dirobah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan thayyiban. Tekan gua kamu di bulan Eropa. Itu walaupun di makom jamaah sebelum. Tuh, orang enak mah kerja berjamaah mah haji ngadoa. Doa masuk dengan Rasul, Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa. Ulama baca Allahumma inna. Bapak enak di bumi baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Kita doa masuk dengan Rasul itu lamun doa dengan Rasul saja berjamaah di bumi adalah di masjid, di madrasah, di majelis taklim tetap kita bacana Allahumma ini ulah maca Allahumma ini beda doa maksud jeung beda ayeuna anu lain maksud teh kawari di Rasul selalu Rasul ayeuna ngabaca eta doa mana Rasul dina badan tepan can pernah Kangjeng Rasul ninggalkeun doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi mencakup Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah berikan pengampunan. As'alukal afwa wal afiyah, berikan kewarasan keadilan afiat yang luar biasa. Itu. As'alukal afwa wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Tuh, kayak ini dibaca Allahumma inna nas'aluka. Seandainya kalau mau dibaca itu pakai ina ya menjadikan dosa kan alusna lamun doa memang maksud di Kangjeng Rasul maksud teh kawan di Kangjeng Rasul selalu Kangjeng Rasul kaluarna doa di Kangjeng Rasul itu eta maksud eta alus jadi doa eta teh lamun dibaca tadi teh itu ya ribka doaul maksud itu tahu ababas sama itu ketika dibaca doa itu tahu dibukakeun itu ababas sama pintu-pintu langit luar biasa. Ayam tadi bukan doa. Baca doa mahur. Itu gampang. Allah ini serta Buddha. Ya Allah berikan hidayah. Waktu kau berikan takwa. Wal afaq pengampunan. Itu. Allah serta wal afiyah fiddin. Allah serta Buddha. Waktu wal afaq wal ghina. Ya Allah berikan kesugihan. Ayam benar. Gina lawan tidak bahasa Arab. Ini hebat bahasa. Tapi lalu di Mekah kalau mesti dalam nyaman gina. Allah subhanahu wa gina. Apa gina? Gina sugi hati. Itu. Jadi sugi hati. Jadi beung hati lain beung harta, beung hati. Kamu hati jeung harta eta. Gitu aya urang aya sugi hati, sugi harta eta. Jadi kaya dengan hati Allah berikan. Itu ayana sebab udah tukol apa gina ya Allah ayo dimengerkeun ayana hate di mata. Itu kumaha? Itu berbuat tarik teuing. Madoll kemudian berikan harta musuh. Yang kamana yang hibar. Di kaidan kita katakan. Memang di luaran silakan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni mana ud'uni bahasa ini bahasa Arab. Ud'uni sok ngadaung mah. Ud'uni astajib lakum. Hadis Rasul. Beri maksud dirinya ud'uni teh ud'uni astajib lakum. Sok mana ibadah. Kakaula ud'uni astajib lakum. Ibadah mana? Kaulah nu bakal ngaida. Ngaida apa? Itu.
Addu'a huwal ibadah. Addu'a huwal ibadah. Jadi ngadoa teh ibadah. Udah ibadah kumaha? Ibadah. Jadi ibadah teh fa'lul mukallaf ala khilaf hawa nafsi liman dirabbihi. Itu pagawean jalma mukallaf kurang tidak boleh hawa nafsu. Itu tujuanna aya ngagungkeun ka Gusti Allah. Itu ibadah. Ngaduan ibadah, adu ibadah. Itu jadi ibadah teh seperti dia. Eno ngariung geus maghrib tapi kena isya. Ibadah. Ngadoa. Hati ngadoa. Ngaji terus ngadoa. Luar biasa. Kita ngadoakan ibadah. Pagawean jalma mukallaf teu aku jeung hawa nafsu. Ari ngaji aku jeung hawa nafsu teu. Ngaji teh cek hawa nafsu mah kudu diguna we mangsa maghrib ieu kudu ngariung. Kudu mah geus maghrib cek nafsu mah cicing ngaji mah. Nempot TV, kenang harong-harong jeung pemajikan. Mun geus kene pemajikan mah ari geus sombong, bosen ari. Ari geus kene mah meunang pola teh mikir nyengseung ari geus kolot ieu. Wah, repot. Itu dicium teh ngelepot. Itu aduh. Mending di masjid. Jadi akur pagawean jalma mukallaf ibadah teh teu akur jeung hawa nafsu. Teu akur jalma ngaji teu akur jeung hawa nafsu mah. Cek hawa nafsu teh eueuh di ditu nanggeus maghrib mah biasana oge komo geus gawe mah diisuk tepikeun ka bulit nah kudu aya cicing di masjid. Udah cicing nafsu ngeunah amat sia pegang ke awak. Itu kan itu tujuan ngagungkeun ka Allah Ta'ala. Tujuan ngagungkeun ka perintah Allah Ta'ala. Diperintahkeun ka Allah kan. Oh, itu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ibadah. Orang ibadah. Belajar minal mahdi ilal lahdi. Itu ayat carilah ilmu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubu itu bahasa lagi utlub ari utlub teh ayana dina ayana talabaya tubuh bil amal. Utlubu carilah itu ayana kumaran kabeh itu ayana ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi semenjak lahir sampai asup kana liang kubur liang lahat. Mungkin teu ayana urang ayana sabarang lahir ayana belajar ilmu ngaji aya orok gorolong ka mana ka masjid al-orok karek naon rok karek ngaji itu cekolot sia orok ngaji ini itu. Jadi minal mahdi belajar ilmu minal mahdi dari semenjak lahir ilal lahdi sampai masuk liang lahat. Eta jadi tafsiran perlu penjabaran didinya. Sekarang terganti ahli barang lahir kudu ngaji. Mun asupan yang lain masih kayak ngaji keneh. Oh, berarti jadi diluruskeun eta hadis minal mahdi ilal lahdi carilah ilmu semenjak lahir sampai masuk liang lahat. Disitulah ayat fi jami'il halat wal awqat. Jadi mencari ilmu itu dari setiap saat, halat, setiap tingkah, setiap waktu. Itu. Jadi setiap tingkah orang kumaha itu aya niat talabul ilmi, silaturahmi, selain silaturahmi niat talabul ilmi, maaf silaturahmi kan qalba amani kali. Anak dan bos itu orang ngopi bareng itu ngopi bareng. Berarti silakan atau bumi itu niat silaturahmi yang panjang umur di loba rezeki itu. Niat selain silaturahmi niat talabul ilmi ayatnya keunaan itu ngaji daing teu ngarti ya. Kalau merobot teh naoskeun itu wali omongkeun di tukang itu. Hati aya ngaji teh itu aya gandeng era sing carekan. Mau dicarekan atau hari lamun ngaji aya naraskeun apa tidak. Jadi lamun urang bertanya ketika aya hiji masalah itu memang orang bertanya terang gitu. Jadi orang boga dua pahala. Pahalana
anu terang sama orang bertanya jadinya oh gitu. Kalau bawa kayu mah tanya teh itu gubernur kayu majikan mah itu ngaji teh among ngomong boleh majikan bagus agar gitu malah pasinggung bawa ngomongnya gitu menggunakan gitu mudah-mudahan kalau amin ya Allah ya Allah. Jadi belajar ilmu teh minal madi ila lahdi itu ayat di tafsir hadis bi jami'il halat wal awqat kita pada sahaja usul faidul qadir panjang lebar belajar ilmu teh waktu bijamil di setiap saat di setiap waktu belajar ke masjid. Coba lamun kurang ayat melangkah di bumi arek ayat kelabu ilmi tuh kahiji tempat ka majelis atau nabi ka masjid atau nabi ka bumi oge eta lamun urang geus niat Allah akan mengabulkan niat urang sanajan bari eta ka tempat majelis teh can aya nepi lamun teh mah di jalan tapakur urang didinya disitulah sudah mendapatkan ilmu. Coba tapakur jalma teu gaduh dieu di jalan kumaha lamun kagere syukur ka Allah taala urang teh ditukeun tuh lamun urang diperkirakeun kitu ya Allah katingalina dohiriana wa alam batiniana mah bersyukur ka Allah taala alhamdulillah. Jadi sesuatu aya kejadian di perjalanan disitulah ayeuna jadi ilmu gitu. Kusaurang niat kaluar di iman geus ayeuna niat talabur ilmu mah di iman teh lamun arek kaluar keseueur niat. Coba dina kitab an-niyat eta kitab an-niyat luar biasa. Lamun asup urang ka masjid niat pertama berjamaah ngalaksanakeun niat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kaduana niat silaturahmi, kaduana asup ka masjid niat idhol surur niat urang iman niat ka masjid atuh make niat orang maling kawe niat akan majikan nyunjung itu lah niat adalah insyaallah itu ka masjid niat arek itikaf dinadarkeun sakali itikaf dinadarkeun boga pahala 70 kali itikaf. Entong 70 kali itikaf satu kali saja kalau kita beritikaf di masjid luar biasa. Eta teh pahala gede. Pahala teh di akhirat dibikeun Allah Subhanahu wa taala diapaku. Ngan lamun dinadarkeun, lamun kitu mah dinadarkeun urang biasa-biasa asup ka masjid. Angkatkeun aya sampean balik ka tuluy salat sunat aya 2 rakaat. Usolli sunatan tahiyatul masjid. Tuluy sabada ayeuna itu ayeuna naon sabada ayeuna salat niat nawaitu an ataqiwa bihadal masjid hiji eta mah itikafna. Itu daripada henteu ngomong lagi ngalawan henteu eta kadang-kadang minum teuing henteu harus setiap asup ka masjid. Lamun dinadarkeun mah beda di imah di pintu masjid lillahi alayya an a'taqiba bihada. Jadi di masjid di pintu masjid atau di imah orang di pintu lillahi Allah dibaca lillahi alayya an a'taqiba bihadal masjid. Jadi menyebutkan di lisan orang kita nyebutkan urang teh arek masuk arek ka masjid teh moal ka mana-mana deui arek ka masjid. Jadi masuk ke masjid dinadarkeun luar biasa kan. Asup ka masjid langgakeun sampean balik ka tuluy netepan rakaat sami netepan nama usolli sunatan tahiyata ngan sabada netepan niat beda tadi mah niatna anu aya nang dinadarkeun mah nawaitu an ataqifa bihadal masjid niat kalau itikaf di masjid lillahi taala. Lamun aya dinadarkeun tadi bahasana ulah kitu. Jadi nyebutkeun nawaitu an ataqifa bihadal masjid. Nah, tapi nawaitu itikafal manduro lillahi ta'ala niat kalau itikaf dinadarkeun ka Allah. Beda teh. Anu tadi mah hiji, anu kadua mah lamun dinadarkeun 70. Lamun duit hayang 1000 hayang 70.000. Duit mah hayang 70.000, pahala ya pahala teh kudu hayang 70.000 atuh. Hayang 70 itu.
Jadi tanda orang ayeuna cerdas berakal milih teh anu alus. Milih teh anu alus pahala hayang itu teh. Hayang itu teh pahala oke. Gitu. Seorang butuh. Itu pernah can laksanakan seperti itu. Dari cingkabe cantik nomornya. Penting enggak? Ada kemana amalkan? Rugi kalau dari amalkan mah itu saya artinya menyumbung majikan ke pengajian masjid dan pengaji pakai Quran supaya enak pakai ilmu dipakai supaya ada dalam musuh diri saya kayak semua dari pakai jadi ilmu orang amalkan ilmu man alima wa amina wa allama belajar ilmu kudu diamalkan geus diamalkan ka keluarga urang diceramahkeun dibejakeun wa allama diurukeun ka masyarakat anu wau ka babaturan yud'a fi malakutis samai azimah mempunyai gelar predikat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala azim agung jadi agung cek Allah jadi orang teh alus jalma unggul kudu alus al khair ma huwa khairun indallah jadi yang namanya khair itu alus eta ulah alus cek jalma kudu alus cek jalma alus cek Allah itu eta azim itu penting kan sederhana belajar tuh diamalkeun itu geus diamalkeun tuh itu enak diurukeun ngan ulah waktu ngawurukeun lamun urang can amal penting ayo lamban-lamban ngamalkeun itu jadi beda jalma ilmu itu diamalkeun luar biasa itu mangkuluna lamun ilmu sebatas ilmu hukum luar biasa jadi lamun ilmu sebatas ilmu hukum iblis lebih hebat dibanding Imam Junaid artinya lamun ilmu teu kudu amal iblis ayeuna bakal sakelas titelna gelara sareng Imam Junaid eta aya bahasa di kitab Syiran law kana ilmu yanfa law kana ilmu bil amali la kana iblis nadhira Junaidi lamun ilmu teu kudu amal mangka iblis bakal sakelas jeung Imam Junaid sebab aya ilmu butuh kan diamalkeun beda iblis jeung Imam Junaid siapa Imam Junaid jadi jagoan tasawuf guru besar tasawuf Imam Junaid ngamalkeun ilmu luar biasa anjeunna boga warung leuleutikkan di pasar pas dohor ditutup warungna asup kana kiosna di dinya salat sunat sabaraha rakaat 400 rakaat itu batur mah di warung 400 rakaat urang mah di masjid teu 2 rakaat aja gitu itu lipung belum ada ka mana aya modal aya sing teh kunaon sing di masjid ieu mah jelema ada kerja cicing langsung berbuat namun di depan lamun dikung berbuat udah berarti itu aya kolot sudah berarti aya di nomor di depan mesti bangun mesti anu itu di nomor Jumat lalu baca lah tujuh itu aya sudah udah berarti ngagal berarti kan pantas assalamualaikum warahmatullahi saya angkat memang enggak berarti itu ulah hari kalau cicing wiridan heula pantes pakuat-kuat jeung imam pakuat-kuatnya ayo sampai jam berapa poe Jumat jam 2 eta anu ngalaksanakeun pakuat-kuat dieu dina poe Jumat bala Jumat Jumat di Banten itu sisa keluarga besar ayeuna Buya Dimyati eta Buya Dimyati lamun ayeuna kaluar di masjid poe Jumat wiridan Jumat teh ayeuna terkeun ka asar nyamuk ka masjid Allah jigana urang gempor man teh alus teh gempor oke jadi can gempor teh geus gempor ayeuna kumaha anak nurutan anakna kalakuakeun geus mati geus ayeuna Jumat tapi keunta jam 2 jadi jam 2 teh wanita teh variasa Allah di urang mah henteu penting kene ngopi daripada wirid penting kene dahar daripada wiridan persiapkeun urang gitu lamun apa dahar heula kan gitu kan
lamun urang arek salat lapan dahar heula makruh urang salat lamun ayeuna hayang dahar keur salat hayang dahar betul baik lapar ngaco baca Fatihah gitu mimiten ayeuna apa baca Fatihah mun ayat kursi wah ya penting urang bareng-bareng ibadah can maksud dari ayeuna sisa mah tadi kumaha teh ngawur anda ngawur cerita tanya doa doa kok itu jadi ukuran anak ieu lamun urang can bisa doa kuno usahakeun kudu sampai ka bisa lamun can bisa usahakeun da eta teh dina salat subuh teh hiji-hiji makhluk teh bisi urang salat ayeuna di imam hese ogah ayeuna nalar di imam wa kunut itu balikeun salat imam boro-boro nalar atuh ka masjid ngaminan imam ngaminan imam henteu salat di imam baca kunut encan bener itu sekaya itu jadi bertahan ke urang aya teu bisa kudu eta hukumna sunat abad tuh sunat abad lamun urang poho sunat kudu sujud sunat teu kitu kuna naon itu kan sunat urang boga kasunatan tayat ayat teh masih jajallah sujud sahwi sujud sabab pokok ketika orang ninggalkeun sunat apa kuno ayat awal beta kumaha arek ayeuna sujud sahwi teh ih henteu teu kunaon ulang-ulang bae teh sujud sahwi teh pokok lumatak sunat taburah ka sahwi teh ayat ayeuna ulah posisi ayat teh itu jadi diukna ulah diuk ayeuna tawaruk jadi diukna diuk ayat awal baik ingat masih hidayah langsung sujud namun dibaca sunat hayat subhanaman subhanaman la yanamu wa la yasbu subhanaman ma basidat Allah la yanamu anu tara sare wa la yasu anu tara poho anu sok mau ulah baca eta doa sunat ayeuna hayat bacaan kumaha lamun teu bisa urang jadi imam teu bisa sujud sahwi teu bisa bacaan geus sujud itu geus subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah teu kumaha teh tahu masuk sunat tasbih ulang-ulang kunaon sujud sahwi teh teu bisa nah hati lamun imam sujud sahwi kurang jadi makmum walaupun sunat abad hukumna tetap eta mukhalafah orang sebagai makmum terhadap imam batal salat urang batal jadi walaupun ayeuna hukumna sunat abad atau sunat hayat ketika urang jadi makmum mukhalafah jeung imam nyulayaan jeung imam sujud sahwi sabab poho tadi teh kunut tiba-tiba urang jadi makmum dengan urutan moal imam mah bodo amat sia we aya kadinya nyungkur ditu kada eta sabab bener moal bener batal sabab dia kaidah wal mukhalafah sababul firaq sabab urang aya mukhalafah artina nyulayaan aya makmum ka imam walaupun dina urusan sunat sabab bisa sabab menjadikan batal sunat apa sunat hayat maaf yo sering kejadian maaf sering kan diajarkan tetap sepuh enak pakai sunat makin kunut dan silah sabab muslim balai gitu ketika di musola di mana di musola di peta kan seueur itu enak bahkan beda aliran oge jeung urang tadi maka orang rusuk cegang sing berikut tadi lah mesti ceritakan enggak bagian seperti pengajian kayak jamaah terus paham ketika lamun imam kunut nazilah walaupun hukum sunat hayat tetap kita sebagai makmum harus mengikuti harus mutaba'ah nurut makmum baik
salah nih orang niat makmuman walaupun di urusan sunat itu aja gitu. Jadi begitu syukurin Allahumma arfa'nal qadhal wala Allahumma qilana ya ghafur warhamna ya Allahumma arfa'nal qadhal wala wal jumlah bidan wala ba itu. Jadi tentu syukurin nyawa bahwa mana teu ngaminan teu itu. Jadi makmum cerita itu bertanya kumaha hukumna lamun ayeuna kana nyuruh nasita imam makmum eta teu nurut wajib batal. Hukumna naon sabab di situ mukhalafah walaupun di urusan sunnah wal mukhalafah sababul firaq itu mana itu kayak wal mukhalafah sababul firaq sabab nyulayan perintah Nabi sekian Syaikhul Fadil kana begitu kaula setahun ditinggali lamun robah dina sila kaula muadat angge 3 tahun Syaikhul Fadil ditertib ku ayeuna itu Nabi ini biuk 3 tahun biuk Syaikhul Fadil itu terobah cicing di lubuk urang mah dimangkeun ka Isa terus bolak-balik baca terus itu terus ngisi itu lupa gila itu bisa terus atuh geus dikereun itu soalnya taya eta bermanfaat sabab eta nyulayan jadi posisi urang sebagai ayeuna makmum teu meunang mukhalafah nyulayan kan menjadi imam walaupun dina urusan sunnah dan ki ukurana ayeuna dina madhab tuh madhab Syafi'i pernah cerita kemudian jadi Imam Syafi'i itu ayeuna nyemah kasna aguruna Imam Maliki jadi imam kan Imam Maliki Imam Hanafi terkenal Imam Syafi'i didinya ayeuna ngamamu ka Imam Maliki kan teu make penuh teu pernah naon eta mah itu nurutan eta mah Imam Syafi'i kudu ngikuti ka ayeuna mazhab Maliki sabalikna yang kata beda mazhab beda mazhab lamun ayeuna urang imaman ku mazhab Maliki mah Maliki Hanafi anu teu kunut urang kan kunut posisina di dinya teu tetep urang ulah make kunut teu urang keur mutabaan keur ngama kelamun di sini mau kan tuh kunut orang marek kunut teh sorangan eta tuh apa teh hati kan di muka Maliki itu Maliki kan teu kunut subuh teh coba kamu kan teu kunut tuh kan hari subuh teu kunut teh Maliki nanti Maliki hari bulan puasa lamun tarawih teh dina witir kunut teh lila bajuda luar biasa itu dina tarawih kunut jeung lain dina ayeuna di sekolah akhir lain tanggal 16 jadi dari awal tanggal 1 tapi ke tanggal 3 teh kunut eta kunut teh luar biasa teh eta beda orang kan Syafi'i itu makmum Syafi'i Imam Syafi'i tetap disitulah ayeuna ulah aya perbedaan tetap kudu ngikuti walaupun dina urusan sunnah ulah bertahan ulah maaf dia pesan teu kunut tapi sok kunut abdi kudu sorangan batal sorangan oke urang teu nah satu itu abdi aya teu kudu namina dia penting keilmuan seperti itu ulah sampai orang sholat berjamaah tapi teu boga sholat berjamaah itulah dengan keilmuan itu dengan ilmu jadi pahala berjamaah 27 teh full dengan keilmuan tentang belajar itu tahu tentang keilmuan iya itu dia jadi kunut nazilah fayushtau saya doa Allahumma arhamna wa tubina dan cukup tadi Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam iya eta doakan kita di dia ada bina kitab hadis Jibril karangan Zaid bin Sumit luar biasa doa panjang Allahumma arhamna wa tubina wa hafadna wa ansurna wa farrid anna wal muslimin Allahumma qina wal menjadi imam orang di dia benar dina HP baca katakan mereka dua Allahumma arhamna wa tubina wa itu tuntas murah manten cek mau air kesan ya hukum dirinya itu pak air nyalakan ulah maca doa kunut nazilah dina ayeuna itu ruku dina
I'tidal rakaat akhir. Naon sababna? I'tidal rakaat akhir itu aya rukun disebut rukun qasir, rukun pendek. Nah, ini jawabannya walaupun dina rukun pendek, rukun qasir tetap dirinya doa kunut najilah kawarid di kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun itu ayat dina rukun qasir Rasul selalu pernah membacakan ayat kunut najil jadi boleh hukumna sunat ayat. Nah bedana lamun sunat kan urang ninggalkeun kunut tadi Allah hadini dina akhir ayat tahiyat urang kudu sujud kumaha lamun ninggalkeun kunut nazilah eta kudu aya sujud sawi teu kudu itu kunut nazilah mah kudu sejawi biasa sok kunut nazilah tiba-tiba urang kana poho itu teu kudu imam subhanallah mah kudu aku batal mah ngomong gitu mah teu kudu itu pas aya akhir aya rakaat dina tahiyat akhir teu kudu sujud teu kudu sawi teh nama sunat ayat artina ninggalkeun sunat ayat mah teu kudu sujud sahwi pami ayeuna ninggalkeun sunat ahad eta hukumna sunnah sujud sahwi lamun teh mah henteu ante minggal henteu jadi masalah ngan kade peda sunat ahad ditinggalkeun dina salat amdan ngahaja-haja tamuran ninggalkeun salat nah tadi kudu hukumna sunat ahad itu tahiyat awal sunat apa hukumna? Nyaho dina tahiyat awal teh urang sunat abad sunat ieu. Tah urang di dinya moal sunat abad ieu moal make ayeuna tahiyat awal salat teh geus digancangkeun dina rakaat kadua teh urang tahiyat awal urang teh langsung ciut ka Allahu Akbar. Tahiyat awal atuh moal kitu. Ngomong salat batal moal itu sunat abad ieu tah ieu kuruna sunat abad tiba-tiba kurang ngahaja-haja ninggalkeun sunat abad ngahaja-haja ninggalkeun kunut eta ayeuna batal walaupun hukumna sunat abad lamun sunat ayat mah teu di ayat teu dibaca teu naon itu seperti doa iftitah aya waktu maca doa iftitah sunat ayat sunat ayat sing urang doa iftitah Allahu akbar kabira wallah ngahaja-haja urang teu langsung Fatihah Allah insyaallah itu macam baik kita menjadikan batal walaupun nggak ada tapi ada sunat apa yang selesai ayo kurang belajar gitu nampak dengan keilmuan ayo doa dia doa apa dia doa ayat nurul najilah itu Allahumma aslihil imam wal ummah wal ra'i wal ra'iyah wa alif bainahum wadfa syarra ba'dihim an ba'di jadi ayat makan itu menentu Allahumma la tukhliqna wa ahlik man bihalakihi salahul muslimin salahul islam wal muslimin jadi artinya ngaduakeun dina kunut najilah ka jalma anu berbuat kurang Allahumma ahlik Allahumma la tukhliqna ya Allah muga Gusti urang ngarusak abdi sadaya wa ahli man bi halakihi salahul muslimin ya Allah hancurkan jalma-jalma anu tujuan rek hancurkeun ka urang eta doa kunut najilah aya pertanyaan kumaha hukumna lamun urang ngadoakeun ka jalma anu tujuan rek hancurkeun urang ngadoa dengan kerusakan dengan kehancuran eta masalahna beunang teu gitu kan saya nanya kumaha urang enak ngadoakeun ka jalma anu arek khianat ka urang anu arek hancurkeun ka urang-urang ayeuna ngadoa cenah hancur eta meunang eta aya babina kitab aya dina kitab Al-Adhkar meunang di dieu jawas artina meunang lamun urang ayeuna ngadoakeun ka jalma anu arek hancurkeun urang ieu doa kunut tadi Allahumma la tukhliqna wa ahlik man bi halakihi salahul islam wal muslimin Allahumma adfa warfa anna wa anil muslimin al-adha wal bala wal waba wal amrad wal aswab jadi kalau orang apapun terkenal sunah hancur sunah bering sunah kuat jadinya orang buru-buru orang ditolak kita orang gazi jadi hatinya penting gitu so maaf orang Yahudi orang Nasara
wah ada kawan Islam bener deh, bener-bener mana ada tersebut mengidituna Al-Quran kan itu walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a datang orang Yahudi orang Nasara can senangan orang Islam baru teh senangan itu hatta tattabi'a sehingga mengikuti ajaran-ajaran ajaran naudzubillah lah orang baik konyol itu orang mah yang mau salah kan ayo pertanyaan menang teu gitu ayeuna ngadoakeun ka jalma anu arek ngancurkeun ayeuna mah kampung urang diri urang ayeuna ngabalikeun deui ka manehna gitu menang itu menang katakan Rasul pernah ngadoa Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun ya Allah berikan hidayah kaum kaula sampai ketentuan eta kaum orang tauhid orang kaum Quraisy memang tidak mengenal siapa nabi untuk terang bahwa eta nabi teh aya utusan Allah itu Rasulullah alamin terang jadi buka berdoa mana untuk mengenal tentang mulia Islam teh kanjeng Rasul gitu kanjeng Rasul itu aya kajalmaan bodoh teh aya itu khianat mah ngadoakeun Allah mahdi ya Allah berikan hidayah itu sabab manehna teu nyahoan da kaula bapal urusan Gusti ari kitu mah nyaho orang Islam jeung Islam ngan arek ngancurkeun ka urang didinya kurang dibalikeun di nabi mah aya jadi ayeuna lamun urang mah kalimah arek anu aya negara mah anu maling anu rampok urang ngalawan ketika urang aya mau didinya syahid ulah diantarkeun eta nabi urang kan disebutna itu ayeuna diri urang pamajikan urang harta urang disebut kuliatul khamsu wajib urang dilaksanakan pertama diri urang aya ngabunuh itu urang ngalawan kalah tapi tinggal maut sakit urang pamajikan urang rek anu khianat di ka urang anu arek anu mawa anu urang ada dilawan eta lalaki teh mah gitu rampok dilawan urang kalah gitu urang kalah tapi tinggal maut sakit teu ngabela pamajikan ayeuna harta urang nih rampok urang ngalawan dirinya teu ngalawan tapi bikin gawat sakit lah mangawenya mana pemajikan patut mangah oh salah aku teu bisa ari lalaki mah kehe lah pemajikan berusia teu teh naik gitu pan eleh sabit gitu bisa kuliah dulu wajib harta banda urang boga harta teu bisa diamalkeun Allah Taala diantar begitu saja di ayat diantar boga sawah teh digara boga tempat teh digara kudu digara sampai tak titipan di Gusti Allah itu ternyata kadang-kadang gitu ikan Rasul itu ayat ngadawakeun Allah di kaum supaya yalmun saeutik kaum eta hanya terang anu terangan kanjeng Rasul kaum ayana itu anu merangan kanjeng Rasul itu kanjeng Rasul itu kan aya doa kanjeng Rasul golongan urang lamun ka urang teh aya anu dolim aya anu nghianati aya anu nyantet aya nulus maaf gitu urang dirinya ngadoana ka Allah Taala kieu bahasa Rasul Allahumma qfina bima syi'ta Allahumma qfina bima syi'ta ya Allah eta jama hianat abdi eta jama dolim abdi eta jama tujuanna arek ngancur abdi kumaha Gusti we kumaha Gusti we Allahumma qfina bima syi'ta eta doa ketika seseorang urang aya anu dolim anu arek khianat eta urang anu kitu Allahumma qfina bahasana artina Gusti eta jama hianat abdi silahkan kumaha Gusti coba lamun ku Gusti mah dimaslahatkeun coba teh paekan ku Gusti enggak masalah lamun urang ya Allah Gusti ada hianat abdi memang hianat abdi mudah-mudahan sumpah manehna oh bae atuh nabi Allah aya ada surah ada itu urang boga topor itu melak jauh kan dicolong bangsa ngadoa nyahok anu sekolah didoakeun sekolah nyolong jawab bisa tuluy Gusti mudah-mudahan sing kumbas yang kaina dijabah kan doa umat mustajab doanya seorang dijabah kalau Taala dijabah bener kumbas yang kaina ngurus kumaha dibawa ke rumah sakit ku anakna keluarga kumaha jadi 500.000 ke rumah sakit di barat cager deui kumaha 5 juta nah di akhirat kurang ku sebab aya ngaduakeun eta kudu mayar
harga jauh paling 100.000. Nah lumayan kayaknya 500.000 kita di akhirat sieun urang lamun urang kayaknya ngatur bahwa kalah teh jadi kumaha urang teh ulah yang urang kayak balik Allahumma qina masjid Gusti kumaha Gusti ku Gusti sadarkeun ku Gusti aya di balik gede kawasa urang teh Gusti hayang puas hayang ketinggal ieu teh jelema sing pae Gusti wah aduh pae nyolong jauh satu tapi teu kapae dia tadi ayat orang luar biasa teh bayi penting orang gitu ngadoa itu mang doaul matlub mustajab doanya seorang anu didolimi eta dijawab Allah Subhanahu wa taala jadi hikmah daripada orang aya anu ngadolimi ka urang teh Allah taala sok ngadoa ngadoana ulah supaya hancur anu ngadolim ka urang ya Allah berikan hidayah berikan taufik berikan kemudahan berikan ketenangan berikan bager abdi geunahan kan ieu mah teh hayang puas apa ieu na lain emong dan buah dibalikeun deui tujuan mah dibalikeun deui oh mana mau mah kieu mah itu omanya balik jadi itu teh begitu teh salah duana manusia ayeuna ulah eta mah nafsu sadayana pasrahkeun ka Allah entah aya ladani dari bismillah tahassanna billah bismillah tahassanna billah bismillah tawakkal nanti insyaallah itu insyaallah urang ada gaduh musuh anu jelas musuh urang mah setan atau luar biasa setan hawa nafsu eta musuh urang jeung jelema ulah bermusuhan seandainya lamun jauh musuh ka urang biasa ngan urang ulah boga tujuan musuhan itu batur ka urang silakan urang ulah sarwana itu ngan musuh jelas mah kafir musuh urang setan hawa nafsu eta musuh urang jaga bener-bener kitu lamun urang aya bisa merangan hawa nafsu jalma anu sukses jalma anu jago jadi jalma jago mah jalma anu hebat mah laisas sadi itu alati jalma anu gagah mah jalma anu lain aya bisa langsung jalma aya nambeuli jalma anu bisa alati yang ibu hawa nafsu jadi jalma anu bisa ngendalikeun hawa nafsu eta jalma jago mah jadi jalma jago mah bisa ngendalikeun hawa nafsu hartina bisa ngalawan hawa nafsu bisa teu urang ngalawan nafsu bisa kudu bisa cara ilmu siasati urang nafsu nafsu itu sudah coba langsung yakin ngaji nih maksudnya yang ngaji dari kolot itu lagi dari baik oh baik dan ngaji aman itu maksudnya gitu itu kemarin dulu di pengajian di Jakarta guru luar biasa usaha kita harus bisa melawan nafsu gimana Gus kita kan baca Quran kalau mampu kita baca Quran satu hari satu malam 24 jam itu satu juz. Kalau nggak bisa siasati setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz satu lembar, satu kaca, satu ayat kita baca itu tanda melawan kita hawa nafsu. Kalau kita udah nggak mau baca Quran baru nafsu gak enak. Jadi benar misalnya harus bisa ngelawan hawa nafsu. Itu gampang harus saja mah bisa melawan hawa nafsu. Jangan menurut tentang hawa nafsu kalau dia punya jangan malah bisa melawan hawa nafsu insya Allah